Tuh, iya harganya ya Allah murah pisan 170. Iya jang skincare ge mahal kali skincare jeung ieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di channel YouTube Rifanur Alpia. Wilujeng tepang oge sareng abi Rifanur Alpia. Wilujeng enjing, wilujeng santen, wilujeng siang kasadayana baraya Sunda di mana we ayana. Ira bae nonton video abi. Tadina ditanayana abi bade unboxing paket di Shopee. Nyata paketna peralatan rumah tangga mirah pisan hargana kirang ti 200.000. Pokoknya nama cocok pisan kangge mahasiswa menuju ngekos atau nanti kangge ibu-ibu nu enggal. Satasa naraskeun videona tang hilap di like, di subscribe, sareng di hurungkeun notifikasina supaya sareng kami abi upload video enggal. Sareng tang hilap di follow Instagram abi di dieu supaya sareng aktivitas abi naon wae sareng supaya sareng di mana abi meser barang-barang mirah di tokona di mana gitu tah. A few moments later. Yuk, ayeuna urang unboxing heula paket di Shopee. Ieu mirah pisan, moal aya mirahna. Ayeuna urang tinggalnya kualitas barangna saya atanapi henteuna. Buka heula. Abi ge penasaran pisan soalna kan tacan ditinggalnya. Ieu teh nembe dongkap kamari sonten, tapi kamari abi teu sempet ngadamel videona. Di hasilnya mukana rada sesah kedahan ge tanaga tapi ieu hargana mirah pisannya saur abi mah da di pasar mah moal kengeng kami misalna teh barang nu kieu hargana kirang ti 200.000 masih kumaha sih di pasar mah mau kengeng soalnya kami di pasar mah rata-rata 300-an atau nanti nopang mirah teh sekitar 250-an tapi ieu mah ngan 178.000 tah barangna nyata jadi tah ieu barangna lumayannya iya saya pisan tuh Cosmos tina Cosmos iya harganya cuma 178 sareng ongkir 24 janten sadayana 203.000 hungkul pengirimanna cepet pisan kan abi teh pesen teh hari Selasa terus dugi deui hari Jumat berarti cuma 3 harian lah ya, pokoknya mah enggal pisan pengirimanna iya saya pisan iya ukuranna iya tiasa diangge kangge 1,8 liter jadi saya pisannya sarabi mah 170 mantul pokoknya malah 1,8 liter kurang tinggalnya lebetna tapi iya lebih pendek paintnya kan biasanya sok jangkung imah jadi lebar gitu geningan tapi dukanya terang-terang ibu-ibu nu terang tadi lebetna aya letteran beas letteran non sih ini pergi letteran beas terus aya cukil oge cukilna saya tuh lumayannya terus ieu kabelna tuh tuh kabelna mantul terus ieu aya petunjukna pengintanya ieu petunjukna tuh ingat beras Cosmos iya meserna ngagaleuhna teh di toko Rumah Nina di Shopee pokoknya mah ayahnya tinggal dicari Rumah Nina engke linkna ditulis di deskripsi box pokoknya mah dihandap bakal ditulis pokoknya di Rumah Nina tuh iya harganya ya Allah murah pisan 170 iya jang skincare ge mahal kali skincare jeung ieu mah ieu cuma 170 untuk masa depan. Good job. Segitu wae pokona mah ti pibados nya hapunten bilih seueur anu teu kahartos da abi nembe ngawitan ngadamel video kieu nya. Wow.
mugia tiasa kaangge kusadayana mugia tiasa jantan manfaat mugia anu jumirian Magicom murah meriah ieu tiasa ngabantosan soalna ieu mirah pisanya mugia manfaat kangge sadayana anu jumilari Magicom murah meriah nya di toko rumah Nina cobian gerak marirah di dinya mugia manfaat hatur nuhun atos nyakseni video abdi mugia biasa katampi kusadayana mugia manfaat lah namanya hatur nuhun. Assalamualaikum nuhun. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a